kulla yusibana illa ma kataballahu. Kapanungkeuna ka diri urang teh sadayana nu geus dicatet ku Gusti maka teu aya kasusahan teh kegelisahan di hati. Da anu keur pikeun urang mah nu geus dicatet ku Allah. Berarti lamun teu aya bagian keur pikeun urang berarti teu dicatet ku saha? Gusti Allah. Sok kami Pak, urang seumpamina budak-budak karena perkara nu teu dijieun ku Allah capek moal. Sok budak-budak urang teh karena perkara nu teu dijieun ku Allah. Itu dibudak-budak daripada Allah teh nyieun. Urang teh hayang beunghar, Allah teh nyieun beunghar teh pikeun urang. Aya moal beunghar teh pikeun urang. Moal aya kalakan naon?